Mang Cepot keur masalah teu jujur. Abdi Pak Ustad. Tadi ibu-ibu seueur masalahna macam-macam. Mang Cepot nyalira keur masalah teu. Abdi gaduh Pak Ustad. Naon masalahna? Masalahna biasa Abdi mah anak muda gara-gara gagal cinta Abdi mah Pak Ustad. Emang payu gitu. Playboy Abdi mah Pak Ustad. Tuh, cek dulu naon cenah tadi. Naon? Aduh, naon bro. Ada apa bro? Hah? Naon? Dewasa diri. Eta Mang Cepot payu henteu cenah. Abdi mah playboy Pak Ustad. Ai playboy teh naon? Ai playboy teh bahasa Inggris, play teh bermain, ai boy teh laki-laki. Jadi playboy Tukang ngulitkeun lalaki. emang aya nu hoyongan ka akang kamari gitu. Seueur Pak Ustad. Abdi teh kamari teh calon teh aya. Saha namina? Neng Titin. Sunuhun Ustad. Salon teh Titin. Nya Ustad nu kadua mah Neng Nok abdi teh Pak Ustad. Abdi teh sumuhun Pak Ustad. Iya putusna jeung mana jeung Titin jeung Nok. Jeung Titin Pak Ustad putus nama abdi teh Pak Ustad. Sumuhun. Kunaon diputuskeun ku Titin? Gara-gara beda keyakinan abdi teh. Beda agama. Lain beda agama, beda keyakinan. Abdi yakin ka manehna henteu yakin Pak. Eta mah teu bogoh Titin. Bogoheun nya. Iya. Tadi cek usaha naon? Naon? Lamun akang boga nyeri, urang boga masalah, si Cepot diputuskeun ulah putus asa. Komo lalaki gentle atuh. Ari karek sakali diputuskeun mah teu kudu nyeri hate. Lain sakali ajeun teh ulang deui kasalahan nu sami menina teuing nyeri tega-tegana kebosan-bosan numar cinta taya puas-puasa nu kaliku ngagulkeun dosa. Boga masalah diputuskeun lain kudu nyanyi. Jagosan naon tadi? Wasta'inu bisobri wassalah. Sing sabar atuh. Lain sabaraneun, lain dagowaneun, asa buntu teu manggih jalan berhasayan. Ari Mang Cepot iman teu? Iman Pak Ustad, iman kuat ngan imin teu kuat begitu. Lain iman eta ieu Kang. Jalmi iman mah boga keyakinan apapun yang terjadi itu yang terbaik. Wardo bima qasamallah, sing ridho kana takdir ti Allah. Syahadu ridho eta dibuatkan Dalam kan kalau eta joget Pak Ustad. cicing dalam mah dihandap. Oh ulah joget. Ayo nu boga masalah mah dalam apa Cepot? Dua nana. Kudu naik atuh. Cicing atuh ieu mah. Tapi teh aduh kira ku dalang joget Pak Ustad. Nya tuh mah di mana-mana ge dewek hungkul jogetna ieu mah cicing. Aku mau aku dalang joget Carekan nya mun sekali dijoget awas keluar tina pakem eta nya keluar tina tetak kontuman gitu nyeri atuh oh dicarekan nah dalangna dicium deui. Lamun eueuh dalang abdi moal hirup